Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan urang kabihan saralamat dunia salamat akhirat. Lantaran ieu dina neraka teh bakalna unyut padesak-desak. Dina neraka teh rapat itu Masya Allah tuh ilmun Haji Pendi di jero neraka teh geus nara rempel kabeh bikang lalaki geus di neraka moal nyaho kana ku sakitu kontras ke jeung Ki Pudoli nu cicing di sorga. Waduh sampai ditanya neraka teh ku Gusti Allah geus pinuh encan. Masya Allah ieu teh supaya nyaho be Haji Pendi lain berarti Allah nanya ka neraka teh nyahoan lain. Naqulu li jahannam halim talati geus pinuh encan. Ngagebeg kaget neraka ketika ditanya cak neraka teh ya hal mim mazid emang endek ditambahan deui kitu ku Haji Pendi. Cak neraka geus pinuh eueuh lolongkrang saeutik-eutik acan geus teu mahi Haji Pendi diangkat neraka. Masa sih? Jih nya mah hayang ka neraka bloon setan. Ya Allah geus dibere untung neraka pinuh. Ieu teh geus teu mahi jang Haji Pendi andahan piraku cakna. Ya Allah ya Rabbi atuh heueuh eta teh kan geus teu mahi Haji Pendi. Deuk di ka neraka kan teu mahi. Kunaon cak Haji Pendi piraku si teu mahi. Gitu karak sadar jangan. Ya Allah beda ke jeung anu kasalorga Masya Allah sanajan perjalanan paranjang teh ngukur salengkah pada dasar nama wa uzlipatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Masya Allah bagi jelema takwa anu di dunia na tilok daek susuitan astagfirullah anu di dunia na tilok daek uplas oplos karung nu di alam dunyana tilok daek eta teh maling berkat bener. Dianggap Ki Pudoli. Anu di alam dunyana tilok daek jogging nganukur pakai alasan doang. Jih. Padahal jero-jero nama Masya Allah janjian jeung rangda. Jih. Jelema anu bener-bener takwa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, salat cak Allah dirina salat, puasa cak Allah dirina puasa, Masya Allah salengkah ka sorgana wa uzlipatil jannatu lil muttaqin. Masya Allah mudah-mudahan be urang saralengkah ka sorga. Henteu aya halangan-halangan, teu aya karuah kariweuh anu insyaallah urang kabehan disapaatan ku junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda ngomong ditanya di manakah aku mencari engkau wahai sang baginda, cak salah satu sahabat Masya Allah cak baginda tunggu aku di mizan, tunggu aku di mahsyar, tunggu aku di siratal mustaqim. Hartina
iyalah geus nangtung Kangjeng Rasul di mizan ketika tek Kiai Pudoli teh ditimbang amal rada ngageser saeutik amal jorenta teh rada loba dikiceupan ku Kangjeng Rasul. Ih, tapi kan dikiceupan ku Kangjeng Rasul. Akhirnya kan udah Ki Pudoli kan tukang ngasih nasihat, udah masukin aja ke sorga. Tak eta kan tadi kiceupan. Masya Allah, Kangjeng Rasul tek berangkat ke Padang Masar dek nyaran anu dibelaan kabaran Haji Pendi laju ditimbang. Kangjeng Rasulna keur pelebah leumpang ka ditu ka Masar. Bleg, weh nu jorena loba jasa. Nah, curhat kieu Kangjeng Rasul ka mana nya? Dabongan muludana andahan ngakanan berkatna doang. Ya Allah, tayeunya urang hayu ulah eureun-eureun yakinkeun menta ka Allah Subhanahu wa taala anu bisa nyalametkeun mah hiji doang, Allah Rabbul Izzah Subhanahu. Geus kuari urang di alam dunia ulah pungkal pengkol, ulah menta ka sasah hiji ka Allah. Engke urang di alam barzah menta ka Gusti Allah, ke di alam akhirat minta ke Allah Subhanahu wa taala. Pan ieu kasusna teu eureun Haji Pendi mah bermasalah. Atuh kunaon mobil teh keur nongkrong di garasi Ki Pudoli. Andahan pan eta teh nyana pacekcokna jeung Haji Rusdi. Cak Haji Pendi eta mobil anu aya di garasi Ki Pudoli boga kaula. Haji Rusdi geus sarua ngaku deui bahwa cak Haji Rusdi eta boga kaula. Ah. Ieu mah asana dua-duana pahikun kabeh. Sahmad biang pikun deui. Tapi cak Ki Pudoli teh atuh emang ge kula mah teu nyaho naon eta teh aya nu neundeun di garasi kula. Atuh adapun nu saha-sahana teh nyaho orangana nu keur ribut ya Haji Pendi jeung Haji Rusdi. Tah cak Haji Pendi teh ya cak Haji Pendi kula boga saksi tuh sarbi nu botak teh. Ya Allah, bahwa ieu mobil teh boga kaula geus sataun, kaula teh boga mobil ieu ti tahun 2024. Haji Rusdi ge sarua boga saksi cak Haji Rusdi teh tuh kaula boga saksi Sahmad jeung Mujiono. Cak Haji Samad jeung Pak Mujiono, saya menyaksikan itu mobil punya Pak Haji Rusdi sudah 2 tahun di Haji Rusdi. Nah, ari saksi Haji Pendi nya nama nyaksian bahwa eta teh kakarak 1 tahun. Ari Haji Pendi mah saksi Haji Rusdi ieu geus 2 tahun. Berarti kan heulaan ngamilikan nu 2 tahun apa nu 1 tahun coba? Nah, ieu mana nu kudu dibenerkeun walau sahidat li ahadiyima bimilkin min sanatin walil akhar min aksara fal ajhar tarjihul aksar. Menurut kaul johir nu dimenangkeun Haji Rusdi nu geus mengakui bahwa eta mobil 2 tahun di dirinya. Tuh, tinggal Haji Pendi ngegel curug segala itu habageun. Assalamualaikum. Sabahul khair wa na'im wa ridha. Sabahul syurur. Haji Rusdi berarti anu menang. Lamun memang masalahna mobilna sama-sama teu nyekel.
lain di tangan Haji Pendi, lain di tangan Haji Rusdi kayaning eta mah ayana di garasi Kipudoli. Tuh. Jadi sama-sama teu nyekel. Kumaha lamun mobilna ieu teh ya anu nyekelna Haji Pendi, atuh Haji Pendi nu dimenangkeun. Tuh. Lamun ieu mah lamun haji teh mobil ayana di tangan Haji Rusdi eta mah geus jelas jasa tah mah nya saksina leuwih kebal 2 tahun nya ngomongkeun ieu milik Haji Rusdi nya mobilna aya di tangan Haji Rusdi jelas menang jasa tah mah. Kuari kieu pertanyaanna kumaha lamun mobilna nu nyekelna Haji Pendi. Sedangkan saksi Haji Pendi ngomongna bahwa ini mobil milik Bapak Supendi, saya menyaksikan sudah 1 tahun ini di tangan Haji Supendi. Sedangkan Haji Samad ieu tia menyaksikan bahwa mobil ieu adalah boga Haji Rusdi geus 2 tahun kepemilikan Haji Rusdi. Cuman permasalahanna kan ieu sohibul yadna anu memegang mobilnya itu ada di Haji Pendi. Di deule dina sisi eta teh saksi lemah Haji Pendi. Kunaon anu mantak lemah lantaran saksina kan kakarak 1 tahun ngomongna. Sedangkan kan ari Haji Rusdi mah ngomong saksina teh geus 2 tahun berarti kan itu nu leuwih unggul. Tapi di deule dina sisi pemegang mobil sohibul yad ieu boga kakuatan di Haji Pendi. Tuh. Ya Allah. Ta ieu wali sohibihal wali sohibiha al ujroh wa ziyadah al hadisah min yauma idin. Hese ngomongkeun wali sohibiyah. Sohibiyah teh wali sohibiyah lamun deuk langsung bae kana urusan masalah ngaruntuy ke jeung masalah nu di luhur moal kaharti ku polo Haji Pendi moal. Ieu teh kudu ngomongkeun teh ya kudu ngomongkeun ngamapu heula ieu teh ye. Tuh. Lamun ieu tia masalahna mobil sama-sama tidak memegang karena mobil ini dipegangnya sama Kiai Pudoli. Berarti kan Haji Rusdi nu kudu dimenangkeun karena pengakuanna geus 2 tahun, Haji Pendi mah karak 1 tahun. Tuh. Kumaha lamun pemegang mobil tia di Haji Rusdi atuh tah mah geus mimbabi komo tah mah. Lain si komo lewat lain. Mimbabi aula kumaha lamun si mobil itu anu memegangna Haji Pendi tah. Jadi di deule dina sisi saksi lemah Haji Pendi, tapi di deule dina segi sohibul yad mempunyai kekuatan karena pemegang mobil wali sohibiha al ujroh wa ziyadah al hadisah min yauma idin. Ya Allah. Engke eta mobil teh ulah waka diponis boga sasana, antepkeun heula seuna jelas. Teu meunang waka-waka dibikeun ka Haji Pendi, teu meunang waka-waka dibikeun ka Haji Rusdi. Jadi berarti ieu teh antepi heula ngan engke di mana-mana eta mobil aya nu nyewa, mobil teh aya nu nyewa, teh ieu sewaana mah teu nanaon bikeun ka Haji Pendi sohibul yad. Mantakeun di wali sohibiha. Wali sohibiha awas. Salah. Ngomongkeun di mana eta mobil aya nu nyewa duit sewaana bikeun ka Haji Rusdi nu boga kakuatan ari eta teh saksi sohibul eta teh saksi bayinatul aksar.
Anu mantak lain deui tadi teh dek nyanangkeun Haji Pendi doang orang eleh Haji Pendi. Jadi status mobil nama heulanan ieu kepemilikannya can jelas. Apa punya Haji Pendi, apa punya Haji Rusdi, ieu ulah waka diponis, cuman mobil antepkeun bae heula di imah Kipudoli. Heulana engke salama ku Kipudoli dipapake ceramah eta aya persentase jeung Haji Rusdi. Engke eta ari Haji Pendi berena geus we lamun aya berkat basi karena kanyanakeun. Tuh. Ieu wali sohibiha hakna teh kana bagienatul aksar Haji Rusdi al ujrah. Andai kata itu mobil disewakan eta duit mobilna bikeun ka Haji Rusdi walau status mobil mah heula encan bisa diponis. Lamun anu dipermasalahkeun nu dipacekcokeunana eta teh sapi, tah sapina mah antap ulah waka diputus boga sasahana ngan lamun aya anakan anakna bikeun ka Haji Rusdi. Wa ziyadatul hadisah mi yauma izin. Tuh, kunaon anu mantak dibikin ka ditu? Lantaran ieu mobil teh ya, ieu anu secara kuatna bayinah aksarna ieu adalah Haji Rusdi ngan lantaran mobilna aya di tangan Haji Pendi, ieu heulan tertunda, heulan ulah waka diponis ku kumaha, tapi kamangpaatana ieu bikeun kana itu. Jadi Haji Pendi mah Haji Pendi ngurusan bae. Angon eta kebo atawa sapi angon, tapi asal aya anakan anterkeun ka Imah Haji Rusdi. Hayu be ngangon be terus be emang rada potongan tukang ngangon ieu. Tuh. Rada potongan rada akur itu. Kumaha lamun kieu? Ari Haji Pendi jeung saksina teh teu ngomong-ngomong batas waktu teu, ngomongkeun kieu doang bahwa mobil yang ada di garasi daripada Kipudoli itu milik saya. Eta ngaranna dimutlakeun. Tapi ari Haji Rusdi mah ngomongna kieu jeung para saksina bahwa mobil yang ada di garasi Haji Kipudoli itu geus ari Haji Rusdi mah jeung para saksina make batasan ngomong aya waktu eta teh masa bahwa itu sudah 1 tahun atau 2 tahun milik aya ka Haji Rusdi. Tapi ari Haji Pendi teu ngomong naon secara mutlak be milik saya, teu ngomong ke menang 1 tahun atau 2 tahun. Walau atlaqat bayyinah wa araqat bayyinatun pal mazhab annahuma sawa. Menurut mazhab ieu saksi Haji Pendi jeung saksi Haji Rusdi dianggap sarua eueuh adu leuwih unggul. Geus berarti ke di mana dianggap sarua sama-sama kaya-kaya tidak punya saksi. Tuh, engke ka dituna lamun terus berlanjut ieu engke bakalna terjadi sumpah karena sama-sama tidak punya saksi kaya-kaya. Masya Allah. Cak Haji Pendi eta sawah teh boga kula ti maulai tahun 2020. Cak Haji Rusdi eta teh boga kula ti tahun 2020 hiji. Di tahun 2020 hiji. Tuh.
ngan sawahna anu nyekelana Haji Rusdi. Sawahna anu nyekelana Haji Rusdi. Tadi dia mah wa annahu law kana li sahibi mutaakhiri tareh yadun kudima eta Haji Rusdi nu kudu dimenangkeun. Engke tadi teh eta mobil teh ya mobil heulan can waka diputus heulanan ngan salama can diputus kauntungan atawa aya nu nyewa atawa lamun kebo teh mah aya anakan kan bikeun ka ditu heulanan sek be tah ieu engke kakarak ponis ku hakim kemenangan teh kakuatana ieu aya anu disohibi mutaakhiri tareh hartina pemegang daripada benda anu diributkeun teh saha mobil nu nyekelna saha mobil nu nyekelna Haji Pendi kunaon anu nyekelna Haji Pendi ngan dina saksi lemah karena nya nama ngan ukur 1 tahun ngomongna tetep engke ieu ponis kakuatan sohibil yad ieu ponis bahwa ieu mobil boga Haji Pendi. Nah, kakarak menang ya Haji Pendi. Mantakan wa annahu law kana li sahibi mutaakhiri tareh yadun kudima eta teh menangkeun tah. Ngan anu tadi nama tuh anu geus dibikeunan ka Haji Rusdi ulah dicokotan deui. Anu tataina teh ieu kan uweunan karena disewa mobil. Eta teh disewa geus di ka Haji Rusdikeun. Terus be atawa sapi anakan geus di ka Haji Rusdikeun. Kajeun eta mah. Nah, eta kan tatena encan diponis. Kemudian diponis anu dimenangkeun tetap pemegang daripada benda itu. Tah, ieu sing ada ieu soibul yad teh teu meunang diabaikeun, teu meunang diabaikeun. Nu ieu boga taneuh girik, suratna girik. Laju ngan tiba baheula kunyana diurusan kunaon Haji Pendi teu puguh boga sertifikat. Ikan kena ngadu terus luar biasa. Ieu deuleu make bolor pengacara, deuleu make bolor pengacara. Deuleu make bolor hakim yang teu bolor. Heuy, deuleu make mata hakim, deuleu saha pemegang daripada tanah tersebut anu geus batahun-tahun dicekelna ku saeta eta nu menang eta teh ieu teu bisa lalaora cak urang mah ieu sohibul yad kekuatan penguasaan tanah jati baheula eta mah sawah teh digawean bae ku Haji Rusdi digawean sawah teh eueuh masalah kunaon teu puguh Haji Pendi mah mawa sertifikat tinyu hatenya tah gantung habak Haji Pendi nah kos kitu lantaran Haji Pendi mah landa deukeut jeung pengacara laju hakimna diajak dahar di restoran atuh geus diponis bahwa kemenangan ada di tangan Haji Pendi tinggal Haji Rusdi kan ceurik begeura pae Haji Pendi teh sing ade masyaallah ieu kan ku ari kasus teh lain balantag-bantrak atuh teu puguh keur dicicingan atuh teu puguh diusir eleh teu puguh ieu teh teu bisa seperti itu. Masya Allah jacak nu boga taneuh teh ieu imah teh ieu aing geus ti dieu ti baheula ge eta sawah aing nu ngurusanana kunaon eta teu puguh ieu teh torojol bae aya surat bahwa itu sudah terjual. Sedengkeun teu ngarasa orenganan dijarieun tanda tangan doang. Tah sehingga deh atuh berarti kan kasus ya deuleu ieu tiba heulana saha nu nyekelan sawah eta. Atuh toh tiba heulana atuh masih diimahan keneh terus bae dipager berarti deuk PT deuk naon anu salah PT berarti. Engke PT urusanna jeung saha anu ngajual tewa tadi tuh ulah main usir-usir bae. Nah, seperti itu bakal datang kan ikan loba tepuguh ieu jelema ngarasa ngajual henteu nyawa-nyawa cenah ieu geus indikasi. Geus terjual di perubahan ieu teh ieu KPT anu terus be sedengkeun pan susah jelema eta teh.
tinggal kebingungan be. Masya Allah dek naon kudu bingung-bingung teh eta teh sohibul yad teh kuat luar biasa. Tapi kan ternyata lantarannya nama bau backingna ieu backingna itu terek be diusir luar biasa. Mazlum ngaranna terjolimi geura paraeh ngerebak di neraka bakal. Masya Allah tuh. Wa annaha lau sahidat bimilkihi amsi walam tata'arrad lil halam tusma hatta yakulu walam yazul milkuhu wa annaha lau sahidat wallahu a'lam bis